ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyelap. Pentingnya aing udah buka parawan teh. Meni arampun ngalalayakeun wae. Kita ente boga parawan. Kan pagawean teh kan ngalayakeun doang bisa nate. Keur wae kiwari kita gudang. Mama bae. Siapa teh boga parawan ngan tidur wae tidur. Molor jeung molor. Baca gudang eta budak teh meni rewe di tadi. Nyai. Nyai. Ijem. Si Ijem teh gudang apa? Ijem. Nyai. Ieu sang ngalayakeun atuh ait mah can gudang. Naon mami? Kedeung keur modal. Ampun, ari mana Ijem pengen tadi ngahiliwir sambal kacang semaneh teh. Pantesan we mah ngahiliwir tadi pantes mah dari WC meureun. Main cara sugan. Oh, iya teh gara-gara kamari meureun we di Paraban teh sambal kacang, batur mah ayam goreng. Ieu mah aduh gedeung heulan aduh. Tidak kumaha bapak maneh nama lakna kacang eta ge kacang mie dipelak meureun di ditu da eueuh ayeuna teh kacang teh mencret apa kabebang meni pak-prek kitu geuning Gedeung cebok heulan. Duh, naon boga emak teh kuribuh. Naon mami, arek naon? iya parabotan mani ngalalayah tadi atuh kunaon ieu teh Kan tadi teh karek udang yang murung. terus ya saha ngalayakeun atuh Itu nyamu. mani kos kapal murah Apa nang si mami teh anakna loba meureun nyalakeun teh ka nyai wae. nyawa sorangan adik-adik maneh mah sagede berenyit meureun Atuh pan bisa jadi meureun, ieu mah disalakeun teh nyai we nyai. maneh panggedena Ijem maneh teh sing nyikir sing geus gede kadang dia buka salaki aya nu daekeun aya Mana dikawinkeun? aya daek mana lalakina Mendingan ge kawin nah. Si mami nama riwa ai jeung salaki mah arek patar lagi arek kumaha ge meureun mah. Iya, salaki gembongan ai boga pamajikan anu resik mah. Kaje nu penting mah ngeun. Beunah naonna? Naon nya teh nya? Maneh makan ngangeunahan wae kos bapak maneh ah. Maneh teureusna teh dikulung. Geus nyai mah ulin heula. Ulin ka mana atuh panas-panas kieu? Itu arek memotoran. Boga Kan nyai teh motor. parawan lu. Emang boga motorna? Kan dicampur ku babaturannya ieu boga motor nyai teh yang meuli motor. Ari maneh boro-boro sakeur meuli motor. Babaturan nyai mah marawa motor. Nyai mah ngan ilu ge jeung ilu. Kadang mah nyai teh di baturan da teh boga motor. Oke nyai mangke dibalikeun bakiaknya. Aku main ge motor nyai mah. Ari motor mah mahal nyai. Atuh kan mah jual wae kacang. Cenah boga kebun kacang lumayan jeung meuli motor. Ai kacang lagi buruk deui kumaha atuh? Atuh meureun kacang ge dikumbah dipoe henteu. Eta mah kacang Cisaroh meureun anu buruk mah. Geus atuh nyai rek ulin heula minta acis. Budak teh tuh buka duit dengan mantaan we duit. Tuh ayeuna minta pangmeurikeun motor teh dibelikeun minta duit teh dibelikeun. Lamun kalau teh loba duit sugan nyai karek maneh rek menta motor rek menta kapal helikopter sugan kapal cai kapal luhur dibelikeun. Apaanan boga kebon Kebon batur eta mah. Menang ngiridin. Geus nyai rek ulin heula. Jauhnya. Jang, Assalamualaikum. Kedeung, tuh geus aya nu nyamper. Kedeung nya tujuan. Minta duit eulan jang meuli bensin. Meuli bensin. Emang motor saha itu teh? Kan ilu numpak meureun, piraku ilu doang. Maneh teh rek ngojek apa rek naon? Arek ulin. Emang eta teh budak saha kitu asa karek nempo. Babaturan nyai. Ieu ai milih babaturan teh sing kabener ulah sok kabawa sakaba-kaba ah. Kunana emang? Pamali aja di awewe mah. Atuh ai parawan mah ngabatuna kudu jeung parawan deui. Ai randa? Ya berarti kudu jeung randa. Ai ini?
Memang kan boga salaki. Oh, tapi ulin aja randa, kumaha atuh? Kadewe kabawakeun rangda, boga salaki ge. Tapi randa mah bebas pancena. Rangda meureun anak loba. Mak teu boga duit ka ditu we ah. Jong we ulin mah, mama teu boga duit da. 2.000. 2.000. Mah kana naon 2.000 atuh? Pan udunan sama motor teh pan tiluan, udunan berarti 2.000. Ah, udah teh emang aya wae atuh ah. Uang pilihan lah. Tah. Kali itu ah, mangkat ah. Rariweuh di imah ge. Abong sih minta 2.000, mana dibere 2.000. Asa kitu-kituna eta Terus geus meuli capek. kayaknya yang minum kumaha, pan aus kete. Mangkat tuh kasusukan ya itu. Mana sih Jem teh? Ulila teuing Jam. Ijab. Yang geus satu nyairek mangkat heulan nya. Jung kan itu ah babaturan tuh maneh ngogor. Arek salam moal. Anak soleh. Soleh mintaan we duit. Oh, pan kewajiban atuh. Ada di sini aya lalaki ulah di layanan. Lalaki mah eta kacang beureum. Boga budak parawan ge tambuk mendingan ku yang tukerkeun kana ciki sugan. Budak teh. Udah peperenna urang-urang we. Ayo cara rape unggal isuk unggal soleh unggal peuting. Penting bapana budak kan ngarengek wae. Ayeuna ge puguh mah tadi kelonan. Puguh. Yang segala ngopi usaha henteu. Usaha henteu mah tong segala ngopi, minuman cek tiis we tuh di sumur kan. Para rusing yang hirup teh tuh. Beas tinggal 2 mata teh kan. Gusti, ya ampun, dengan ari salah kita dengan molor jeung molor pagawe teh refleks daang atuh ekos kieu. Sudah liwat kan itu ah. Mau jadi randa urang mah. Salah kita keblok-keblok tuh. Ya, tadi cenah yang dipajodokeun kopi. Mah. Kopi na butis. Salah kita naja teu usaha kita hayangan kopi disuguhkeun. Ya. Hayangan kacang tipe ting disuk berek. Ah. Kopi na tah ieu kopi itah ieu kue kalengna. Ya. Mak. Nuhun ya. Iya. Ada nama gak majikan aku bagus nih. Marek lagi tuh lah kayak cek edonya. Anak kemana mah? Anak kurang mah? Si Nyai. Si Nyai mangan ulin wae atau bapak ah? Ulin kemana aja nama? Nyau jeung baturna tadi cenah orang itu orang Sebreng. Orang Sebreng. Nyamper kan dia? Oh, nyamper mau motor. Jadi si Nyai hangeun motor tuh, ngagancing motor. Pikir tuh anak maneh ah? Ngebangkit motor mah? Ulah sok hayangna doang mau diturutkeun ka hayangna. Ayeuna mah lukai ulah penting ulah beurang. Nya. Geus suguhan kopi ieu tuh ah urang naik ulin ah. Ulin ka mana? Kita ke Ceedo atuh barane teh di imah ge ah. Duit teu boga tuh. Biasa eueuh. Nyose pamajikanna di imah. Geus beres. Makana ulah hese wae atuh. Jadi salaki teh. Ah, udah teh kita buat kalengna tah akan. Atuh mah ulah lihat teuing. Sakedeung ge ulina. Nih. Mak. Ini. Oh, si parah ka urang. Geus peren di imah mah tinggal ulin. Geus pernah ayeuna mah. Tinggal ulin ka Ceedo ah sugan aya di imah. Copot. Yo aing buka. Copot. Sing aya macan asup ah tutupan. Ampun, itu kabeli sanyok-sanyok acan. Kudu we nimba. Ayo aku emer buru gerak telem ah. Ampun Gusti. Oke. Cing lamun
hirup beunghar cara batur ku pembantu ku kumbah teh. Urang mah tinggal calik di tengah imah nyipas-nyipas bari barang emam. Hari ngahayal mah ku ngeunahnya hirup teh. Ari kanyataan mah da kos kieu. Kumbah ku sorangan bari jeung caina kudu nimba. Aduh Gusti, boro boga pembantu lah. Tanyo na kita kabeuli jeung nima cai ampun. Alhamdulillah. Angges oge ah. Kumah wae ari awak mencan ingat di kumbah. Ayamnya si Edoknya. Edah. Ulan, Mana keur naon? iya keur meresan ieu, arek ka mana ieu, Ulah kadinya jalan, ka dieu jalan. Ai mane mah hiwal itu mah eueuh di pantek. Oh geuningan heueuh eta aya jurang hareupeun. Ah, sieun. Ka dieu tah sok mah hiwal nang jalan nu hese. Heueuh nya anu burung mah bebasnya. Kadeng aing. Mana mah nya jalan teh mane alabatan jalan eta. Jalan ka mana? Oh, eta dek nya naon atuh? Ieu, apa sih ieu nyisirikan daun kelapa? Dek Keur mirunan. Oh, sugan dek nyen sapu urang mah. Lain. Salaki ka mana? PS wae ampun ah. Sarua di salaki urang. Oh, tadi ke salaki urang yang disuguhan kopi. Eueuh cenah kamari salaki mencret. Heueuh mencret salaki urang teh. Batu da unggal poe di Paraban Beas Bulog. Anu mencret pae atuh. Anehna teh naon? Dibere beas alus mah pulen tai na teh. Pulen. Lamun bulog mah sih amper cuy meureun. Rame teh. Mama, belum kesare gandeng. Ngobrol teh harus amat sih. Salaki teh. Tinggal digawena teh kitu hees wae. Wae mah. Tamu. Kang ulin be ieu teh. Barare teh di imah oge atuh da kumaha yang ulin hayang ngobrol gitu. Silaturahmi lah kata tangga mapan meureun. Silaturahmi kumaha sih jeung babas Atuh nah, mun salaman teh lila genit Meni genit geulis. api teh di. geulis cenah. Nu kieu geulis jiga badut ancur. Bapak naon? Teu mikir. Buknes wisan ge. Depan kira-kira kikir malah ku keneh. Kan ti mana? Ajak ke mana emang? Ulah kasar-kasar nah, mana teh narsi? Tele. Abang kene ka salakina meuni bageus. Atuh kitu-kitu ge tumor ge da beuki atuh. Tumor. Tumor naon? Tukang molor, Ceu. Oh, sugan teh tumor di ganas. Sugan dari ka sawah henteu manehna mah. Mata kan teh matana sipit gitu juga orang Cina. Tumor, pajakan mah heueuh ge meureunnan. Emang heueuh. Anu ngobrol teh ngobongkeun lalaki we lalaki kieu we. Naon deui nya awewe mah nya pas ngobrolkeun salaki ya. Urang Cara sarua. rumasakeun manehna tukang tumor teh tukang molor. Ge paling mah heueuh mun nempa goan ge hese na. Loba. Kaman Ulah bauan. Puan kumaha. Heueuh gawe naon nu penting mah halal. Bukan murah nu ngeunahreun. Nu nama atuh ka ditu Tanggal kayak kantor ya, batur. Cagirang lulusan Mana? SD ge ye hayang ka kantor cenah. Ayo ka kantor. Ayo lulusan. Ngeunah ninggal diuk kieu. Lulusan naon? SD. Lulusan SD mah tuh ada sapi teng mah nguru dari itu. Piteng mendingan ketan sapi kan ini. Naon sapi direk naon? Tumpakan. Heeh. Ayo ibu-ibu mah aja eta akang ngobrol kenal salaki anu kepo nah. Ayo ngobrolkeun teh anu alus, anu goreng. Ih, si Saro itu nasi. Si Saro. Si Mumun kasih Mimin ka mana gitu. Nya, si Mumun si Mimin ka mana? Meuli beureum-beureum sih Eh guys. si Mumun teh keur ieu keur jeung salakina Ka mana? balik kampung heula. Si Mimin. Ai si Mimin ieu kamari teh manehna teh ngalebok gedang pentil. Terus Mending ngalebok bangsa teh. Eta modal wae
mono wae. Oh mencret meureun. Update cuy meureun. Rame teh kan. Iya mak ibu-ibu teh ngobrolkeun teh kan ka gorengan we tiba heula. Geus asupna ka ditu. Mun ka sawah lah Asup orang tak kitu alus ka Ngeliat sawah ieu. ke. Gorengan kacang sugan mesti dikorek-korek ku uyuh. Heeh, cing. Ulah sasalaman geus mangkat wae ka ditu. Embung ulah sesalaman. Eta boga teh dukuina panas. Ulah ya. Assalamualaikum. Salam. Salah jadi salaman jolah. Kamane mah genit saro ka sasahal ge, mungkin randa. Gimana amannya sarok? Mana keren gitu. Meni merah-merah Salah nya. teh harek ngajar ka dieu meureun. Ini mah kudu teu keren-keren iya atuh mana kos deka. Ya ngaranna ge anda bebas mah kudu modis gitu kudu geulis sugan we di jalan teh manggi salaki batur. Kan salah batur wae atuh. Nah mana alus sih heueuh. Nya. Ayeuna mah hugi. Heeh. Saha? Tangga batur salaki. Anu mana salaki batur teh. Di mana teh deket sawah dah. Ngaku nanti deket sama tuh. Mal mungkin salaki urang mah mau. Ya kepenting teh di masar teh ngendong ka tepi tibang ka tepi jam 3 doang. Ngendong nepi jam 3. Teh cenah Kedeung. ngarondaan saroh cenah. Penting salaki maneh ka mana narsi? Dengar ronda ngomong nama ada jadwal ronda cenah. Balikna jam baraha? Jam tengah opat. Tapi salaki maneh ceuk. Ih lain. Eta ciri-cirian aku kumaha. Cenah teh jangkung leutiknya. Heeh. Terus teh kumisna teh tipis gitu. Terus bukna teh kelimis wae. Bukna semu ikal teu. Ikal-ikal gitu. Ayo. Tapi lempangna teh agak egang gitu. Agak egang. Tuh salaki maneh narsi burut pang egang. Ih mau salaki urang mah gerak penting mah ngaronda. Dasar laki si Narsih mah saroge nyaho. Pan pernah pas keur disawati di ladang teh pan genit sih ieu teh. Teu inget apa maneh? Heuh mana bro? Iya sama keur. Sarokan ka bawa si Mumun eta mah. Si Mumun boga salaki. Mana? Sarona mah kan panda. Atuh kumaha tuh ceuk. Kumaha naonna? Air anda mah kumaha tuh aya teu ngalayana salaki batur macan. Ngomong sia teh. Nu bener salaki aing lain. Buru si desek pas di mana? Bener sia teh. Bangun mah ciri-ciri teh kitu bukna galing cepak agak ikal. Terus lempangna teh agak egang gitu. Agak egang. Berarti salaki mana? Salaki urang eta mah. Mana bapak bener salaki urang eta mah meureun. Lain-lain wae. Mane teh? Jeung dulur teh mani sok main tikung belakang-belakang wae ah. Jujur atuh sarua. Jujur. Da lain lain. Atuh pelaku sarot teh tega nikung dulur sorangan. Ih kitu maneh mah sarua nurus tuh. Ai ku ngeunah mah moal mandang dulur ieu. Dan teu. Masuk kapohong mana? Jadi nak kos kumaha? Atuh sarot ge tadi mah agak egang lempang teh gede tah hadapna teh. Terus halisna teh agak ya teh kebal. Terus irungna teh mancu, kumisna teh tipis, terus sebokna teh ikal gali, pokona mah kasep. Eta mah salaki aing burung.